Balak balabar kawat burinyai, Kementerian Dalam Negeri, ngajurung pamarentah daerah pikeun optimal ngamangfaatkeun banda daerah atawa BMD, sangkan ngaronjatna pendapatan daerah atawa PAD. PLT Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni netelakeun, optimalisasi ngamangfaatkeun aset bisa ngaronjatna kasuksesan pangwangunan jeung ngaronjatna palayanan publik. Kaloris masih loba masalah aset jeung ngamangfaatkeun banda daerah anu masih keneh tacan optimal. Pamarentah daerah dipiharep bisa gancang ngarengsekun masalah jeung ngaronjatkeun PAD. Dicutat tina pernyataan pers dinten Kemis 10 Februari 2022, Agus Fatoni mitutur, dina konteks ngokolakeun BMD, Kementerian Dalam Negeri geus ngaluarkeun sababaraha kawijakan, diantarana Peraturan Menteri Dalam Negeri atawa Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, ngeunaan pedoman pengelolaan harta daerah, nepi ka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 hiji, ngeunaan tata cara palaksanaan pembukuan, inventarisasi, jeung pelaporan milik daerah. Agus Fatoni ngembohan, yen aset atawa BMD teh mangrupa sumber daya ekonomi daerah, anu miboga kalungguhan jeung fungsi strategis dina administrasi pamarentahan daerah, khususna dina ngaronjatna palayanan publik jeung karaharjaan masyarakat. Fatoni ngarasa kuciwa, yen BMD teu diurus kalayan bener, sabab ayana aset bisa jadi beban, lantaran perlu waragat pangropea jeung ngurusna. Sajaba ti eta, lumangsungna waktu bakal aya penurunan dina nilai aset eta. Sacara prinsip, manfaatna aset daerah bisa dilaksanakeun saupama teu ngaganggu palaksanaan tugas pokok jeung pancen pamarentah daerah sarta teu ngarobah status kapamilikan banda daerah anu dipakena. Agus Fatoni negeskeun, yen sinergi antara pamarentah daerah jeung lembaga anu aya hubunganana bakal ngabantu pisan. Kementerian Dalam Negeri oge geus gawe bareng jeung Komisi Pemberantasan Korupsi atawa KPK, tur Badan Pengawas Keuangan jeung Pembangunan atawa BPKP, ngaliwatan Balai Pengawasan Pencegahan MCP. Program IMU serkana pamarentahan daerah anu ngawengku 8 daerah, salah sahijina nyaeta pengelolaan aset daerah. Sakitu kapihatur ti langit redaksi balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.